Syafi'i hadiran kiai-kiai saat eta di Baghdad. Ditanya, wahai Syafi'i, kumaha pertekadan anjeun ieu Quran teh makhluk anyar apakah qadim? Lamun maneh nganyatakeun Quran teh qadim, siksa. Lamun maneh nganyatakeun ieu Al-Quran teh hadis, salamet. Mun maneh nganyatakeun Quran adalah makhluk, salamet. Tapi lamun nganyatakeun Quran qadim, penjara. Wah, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mah nunjuk doang kieu. Tuan, ulah bingung-bingung. Ih, eta mah makhluk ieu mah makhluk. Jangan bari nunjuk kieu. Salamet. Kiai gempar kabeh sa Baghdad. Wah, Syafi'i bahaya kuan. Anu ku urang diimamkeun, nu ku urang dimazhabkeun, anu ku urang dituturkeun, ternyata ngamakhlukeun Quran. Beres balik Imam Syafi'i, bulag kiai daratang kabeh. Wah, demo. Mah ieu kiai nganyatakeun makhluk kana Quran. Saha nu ngamakhlukeun Quran cek Imam Syafi'i. Ai tadi pan kula manunjuk. Ieu mah cek Imam Syafi'i makhluk ieu mah ieu. Tah makhluk anyar cek dana anyar. Maksudnya atuh curug jeung raja anyar kabeh. Jago Imam Syafi'i mah. Tapi tetep bae kapan aya nu hasu. Setelah rapat besar-besaran di kediaman Imam Syafi'i, oh ternyata ngalojokeun raja atuh aya kieu mah ye, lapor si kiai anu deukeut ka pamarentah. Tiba lagi kitu bae. Boro-boro di zaman kuari zaman Imam Syafi'i ge kos kitu. Atuh korok komo kuari biasa tah mah. Atuh biasa kiai anu hayang. Weh kieu mana aya? Belah mana teh ge moal bejakeun. Nah ieu belah panggil Imam Syafi'i. Hadiran deui ribuan kiai, masyarakat, tokoh. Tenang bae Imam Syafi'i. Coba jelaskan cak raja. Lain Quran bae. Nu ngaran Zabur, Injil, Taurat, Quran, eta hadis makhluk. Hadis apakah qadim? Syafi'i. Cek Imam Syafi'i eta mah kieu tuan raja ya. Nunjuk deui bae. Quran. Tuh, dikieu-kieu kudu. Wah bae. Taurat. Dikieu-kieu. Dikieu-kieu kudu. Zabur, Injil. Nah, ieu nu opat eta makhluk cek nya teh. Saat biasa Imam Syafi'i mah atuh kiai sareri teh bener. Tuh tinggal raja bae. Wah, iya bagus sakana. Berarti teh kan salamet Imam Syafi'i mah. Mentek emang Imam Syafi'i itu guyon-guyonnya na. Biasa, guyon teh biasa. Kangjeng Nabi ge guyon. Ini kapan minta didoakeun ka Kangjeng Nabi teh geus jelas Pak. Kula mah hayang nonton nih. Kula malah hayang ka surga beuh di surga mah nini. Ceurik pan nini ngahing-hing bae. Kadengeun ku Siti Aisyah. Oh, Siti Aisyah geri basak. Kunaon Aisyah mana ceurik? Atuh pan itu nini teu ka surga atuh kula ge pan calon nini. Berarti kula mah rasa Kanjeng Nabi seuri bae Aisyah. Di surga mah moal aya nini. Boro-boro di surga di dunia gitu betah jeung nini mah. Jadi maksudnya atuh ka surga nini ge ngan ke diganti jadi parawan deui. Oh kitu tuh atuh. Aki-aki ge di surga mah. Eta kan ngaranna lalagaan. Tuh kan emang geng-gengna teh lalagaan. Ulah sok hajug wow. Mani geus urang teu bisa usik. Hirup teh teu bisa usik. Oh harajasa. Jadi itu bisa non gitu ngaranna itu bisa non cerah teu aya pencerahan otak teh kira kararieu hudang teh hudangnya pergel
tunduk biasa kurang ngadengikeun eta guyonan tiga sehingga mun ditanyai tadi ngaji naon wallahu a'lam aing mah asa di mana mah tah ngaji cek nya teh asa di alam mana meureun emang gua kerek aing tiba lagi kan aya guyon kan ulah disejak-sejak namun disejak-sejak celaka atuh geus pembawaan dari cara Gus Dur pembawaan di mana bae atuh nya guyon bae kajian kuku mah guyon bae masyaallah emang pembawaan mah teh Kangjeng Nabi gitu guyon sanggeus Kangjeng Nabi aya nu balap lompat teh cek Kangjeng Nabi nu menang bakal dibere anak onta taikeun ka anak onta geus menang sih eta tuan barang dibere ku Kangjeng Nabi gitu kontak bude jasa Tuhan jangan sok ngaheureukeun ka abdi ngalalaga abdi cek teh ngalalaga naon cenah nek dibere anak onta aju ieu gede amat atuh ieu anak onta emang ieu anak anak onta kan geus gede ieu atuh jalain anak sapi nya atuh eta ngaran ngalalagaan mah eta kitu ngaran hebat Kangjeng Nabi mentek ngahijieun Kangjeng Nabi waktu naon gitu ngaranna perang waktu ngaji waktu lalagaan Kangjeng Nabi jeung Siti Aisyah emang teu lalagaan Kangjeng Nabi kumaha lalagaan anak cak Kangjeng Nabi Aisyah yuk urang balap lompat hayu balap lompat Kangjeng Nabi jeung Siti Aisyah balap lompat pan indah eta ngaranna urang mah jeung pamajikan teh tegang biasa pamajikan ka urang tegang kanyana tara regang jasa teu bagus di rumah tangga kitu atuh ayana bae we ditoel-toel atuh kurang we dilangketek atuh we di Bismillahirrahmanirrahim ya qat'ul islami utawi ridah iku megatkeun Islam biniyatin kalawan niat au gauli kufrin atawa ucapan kufur au fadin atawa pagawean kufur sawaun qalahu iku pada utawi entah ngucap ya uang huing gaul istihzaan Na'ararah ngaguguyon awa'ina dan atawa angas awa'i'atikodan atawa karena arah pertekad Waman nafasa ni'amaka utawi sapaman iku nganapikeun ya'man ing zat kang ngadamal awir rusula atawa ing pirang-pirang utusan au kadzdzaba rasulan atawa ngagorokeun ya siman ing utusan au halala muharraman bil ijma'i atawa ngahalalkeun ya man ingkang den haramkeun kalawan ijma' kazina kaya zina au huwa aksabulan sabalike allala muharram aw mafawjuba mujma'in alaiha tawa ngadapikeun ya siman ing wajib kang mujma' alaih aw aksahu atawa sabalike perkara yakni napa wujuba aw azama alal kufi godan atawa ngazam yakman ingat tasakupur ing dalam engkau esok aw taraddada fihi atawa mangmang yakman fihi ing dalam kufur kafara maka kufurlah ya maka kufur ya urang masih keneh nyaritakeun tentang ridah murtad eta qat'ul Islam ridah teh qat'ul Islam jelema nu ridah ngaranna murtad
ridahna megatkeun Islam boh ku niat atawa ku ucapan atawa ku pagawean mantak sing hade ucapkeun ucapan kufur namah boh istihza ngageuhgeuykeun ngaguguyon atawa inad teu percaya angas inkar atawa i'tiqad nekad ke tah eta ucapan-ucapan anu ngaluarkeun tina agama Islam nu mun henteu ditobatan disyahadatan deui bakal dikelekep di neraka saumur-umur. Na'udzubillah min dzalik. Numantak faman nafasani asa jelma anu nganapikeun ka zat nu ngadamel alam yakni Allah teu percaya bahwa Allah teh pangeran kufur teu percaya bahwa nu nyieun langit bumi teh Allah kufur teu percayaeun nu nyieun urang ieu adalah Allah kufur tak sing hade geus tambah dibahas awir rusula atawa teu percaya ka para rasul-rasul Allah nyana ngomong Zaid misalna cak Zaid lam yursilhumullah ja Allah mah teu pernah ngutus rasul-rasul tah eta kufur kos kitu sing hade urang sing hade pamajikan urang sing hade anak-anak urang ucapan-ucapan nu mengarah kana kufur teh ayeuna mah ambalaya antat sing hade heuh jasana can orang Allah mau ngutus rasul ieu nanaonan aya rasul-rasul ja aing sakajah aing mah teu pernah Allah ngutus rasul eueuh rasul teh geus murtad murtad aw nafana nubuwatan nabiyyin atawa nganapikeun sifat kanabian anu geus jelas kafir mah teu percaya kana sifat kanabian Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kafir murtad Kristen murtad lain murtad kafir eta Yahudi kafir Katolik kafir Buddha Konghucu Protestan wabah Hindu kafir dipanggang ke di akhirat disate na'udzubillah min dzalik sanajan nyana ka Kangjeng Nabi Isa ge Kristen lain nganabikeun ngarasulkeun nyana mah mangerankeun pugu-pugu pangeran jajadianan ai meme Kangjeng Nabi Isa pangeran satu berarti meme Kangjeng Nabi Isa mah pangeran andai Kangjeng Nabi Isa pangeran meme Kangjeng Nabi Isa saha oh dianggap Tritunggal heran tak ieu keyakinan mah nyana pinter nyana gagah nyana sugih tapi pinterna kabalinger
masa manusia di pangeran cenah kasandingan pangeran tadeuy pangeran nyandi Isa nama makhluk Isa nama jelema ngan pangeran nyanding ka Kangjeng Nabi maknya pangeran kos jurig nyanding singga eta Kristen naon Tritunggal Tuhan Bapa Tuhan Anak Tuhan naon deui hiji ya eta kos kitu kafir sia deh geus urang ngaku harimau saha pangeran Allah saha nabi maneh Nabi Muhammad titik geus lahirna di mana Mekah terus ngali ke Madinah maut Madinah beres geus nah kitu bae geus lamun aya nu ngaku-ngaku nabi sanajan ngaranna Muhammad misalna di Cengkareng lain kitu bae geus nya ieu mah di Cengkareng nabi lahirna bong aing lah iya itu anak kongsiun Muhammad anak kongsiun beres awidda'a nubuwatan ba'da nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jelema ngaku kana sifat kanabian sabada nabi urang aya jelema ngaku nabi cara di Bandung tukang beca si Asep masa ing Asep ngaku nabi teu betah ing ngadengen agen nabi Asep tukang beca deh lah kafir dari jelema la nabi ba'di cek Kangjeng Nabi teu aya deui nabi sabada kaula sebab kaula adalah khatamun nabiyyin wal mursal al-saddaqa mudda'iha atawa ngabenerkeun kanu ngaku nabi jelema ngaku nabi kurang dibenerkeun lu ngabenerkeun kana sifat nabi sabada Kangjeng Nabi urang geus tama murtad kafir eta ku aneh deui aya jelema ngaku nabi aya bae di nu percaya heran musodek ngaku nabi aya nu percaya Asep Bandung ngaku nabi aya nu percaya kamari di Cikupa Cikupa ngaku nabi Kararagok aing mah mending ngaku pangeran teh budak ngaku nabi di Cikupa duh Masya Allah aya nu laporan ka kula Kiai bagaimana cenah tindakan kita sekarang apa ini di Cikupa ada yang ngaku nabi biarin di Cikupa ada yang ngaku nabi masa biarin aja udah pengen tahu udah dia pengen tahu ntar kalau ada orangnya suruh kesini mau diapain mau ajak saya makan ya sekali-sekali saya makan dengan nabi dah serinana jadi babari orang atuh nu ngaku nabi mah orang ome bae orang ome coba datang ke mana mukjizat nanya yuk coba tadi ome ulah waka di galak-galak ulah nyaho bae kita kadi aja algola atawa ngomong kieu nya caki Zaid deh euy nabi urang mah jahoreng kulitna hideung murtad sia sembarangan sia emang orang berbas An-Nabi sallallahu alaihi wasallam aswadu murtad atawa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amradu atawa an-nabiy sallam gairu quraisyin hai nabi urang mah jalain urang Quraisy murtad berarti ngayakin ke nabi salian aya deui nabi salian Kangjeng Nabi urang hoi horenganan pangkat tupang luhur-luhur nama nabi di pangkat tupang luhurna nabi jabarang kurang ditaliti-taliti horenganan an-nubuwatu mamuktasabun autu lalurut batuha bisafail qulub horenganan eta pangkat dosa kitu luhurna pangkat kanabian teh besi bisa diraih kurang ku cara ngabersihan hate
ku cara ngabeningkeun hate urang lamun geus bersih jasa hate urang ge bisa jadi nabi murtad geus murtad teu bisa dikasap pangkat kanabian pangkat wali ge hayang ngazab pangkat wali teu jadi hayang ngaraih pangkat wali hayang ngaraih pangkat wali sueuh hesen ilmu geus aya di urang nasrib bae mah bisa nahu geus aya jang mubtada khobar fiil fa'il syarat jawab urang nyahokeun tentang hadis atuh bisa tafsirna kitu keneh jeung sajabana dibawa ku urang kana pemikiran tasawuf Imam Ghazali Imam Kusyairi terus Bladi Tunato Kadirna Tuan Syabdul Qadir dan lain sebagainya geus nyaraho dibaraca ku Kiai Minhajul Abidin dibaraca ku Kiai Ihya Ulumuddin dibaraca hikam maka malah didiskusikeun hikam teh di universitas mah tetapi mana pibuktiuna nangan sakadar dibiwir ilmu teh we nu datang ka jero hate nit hayang raih pangkat wali ge sakitu hesena geus jelas nabi mah teu bisa dikasap nu endeg ge dikasap pangkat wali pek ulah aya di jero hate masya Allah salian ti Allah hiji Allah taala geus di jero hate Allah doang wali ngaranna ulah aya pansa ulah aya kijang ulah aya sarwiti di jero hate ulah aya jahe-jahe di jero hate urang mah pas sedak Allah na minggir Allah minggir nyelepet bukti ndak urang dur azan teh kuruna mau Allah teh gede di jero hate urang salian Allah eueuh cepet urang ka masjid ieu mah lain pas azan neulejem nyana okos anu nalingakeun teh bisa salah burung teh azan di derejaeun ngopi jadi azan teh kopi kontreng cek pamajikanna ka lain azan atuh ke tenang wae sih cek azan ngopi ngarokok lain dijawab teh muazin teh azan ngarokok nyalan deh dina kursi nundutan liwat sajam encan ka masjid kene bae atau ka mushola dan neuleun motor kudu digosokan heula motor majikanna ka lain geus soal ke kok karek jam 1 cek digosokan beres digosokan motor ngopi di kontreng ngarokok deui cek majikanna ka geus jam 2 dulu kebal keneh sajam keneh majikanna mah bagus dah ngelingan bae deres sekali-sekali pemajikan ngelingan salaki isuk pemajikan dieling ulah nonton TV bae ke heula cenah angel kene ieu ke heula sakedeung deui ka jadi salakina ka dinya deui mana tuh nonton TV kene bae sakedeung deui ieu tah terang geus sakena teh seutik deui mah tah beres wah angel amat ya Kak satu-satu Kak naon eta pas sedap di jero hate teh aya kopi aya rokok aya motor tah eta ngicin anu kos kitu na hese wali mah eueuh nanaonan di jero hatena kuari mah boro-boro nu bodoh kiai na ge geus ngatur proposal eta jauh ka jadi wali tah kiai anu sok nyeunaan proposal buang kawarah tah mah kiai tah boloon bin tolol bin goblok tah mah tuh kan utar atur kari itu lain hayung micinan penyakit di jero hate ulah aya salian ti Allah tah ieu artina pangkat kanabian mah teu bisa dikasap boro-boro pangkat nabi pangkat wali ge sakabupaten Boa aya wae
Saprovinsi Banten buah aya buah saprovinsi Jawa Barat buah aya buah Masya Allah numantaku urang di zarahan ge Syekh Asnawi sosok wali Allah hayang bae urang zarah kanyana numantaku urang di zarahan ge Syekh Mansur Cikadueun sosok wali profil wali mantak urang hayang bae Syekh Maulana Hasanuddin Syekh Yusuf di urang teh kajen kuku mage hayang bete bisa dilarang-larang sebab eta mah sinar Allah nyinaran ka urang supaya urang teh ngahiji ke di akhirat. Mantak zarahna urang sok macem-macem. Segala ya coba nu boga maksud gara-gara tulis. Teh kukula diusulkeun boboh. Geus bau jasa burungnya nama teh. Usal-usul gade nubuka maksud gade make amplop nulis make amplop sian amplopna geus tah goblok bin tolol tuh ada rese auhiya ilayya walam yadai nubuatan atau ngaku-ngaku diwahyuan sanajan ngan ngaku kana sifat nabi. Alhamdulillah cenah keur penting bae Jibril datang mawa wahyu babau. Tapi lamun kakula mah tah aya nu kos kitu tah. Kiai alhamdulillah keur penting masyaallah Jibril mawa wahyu. Gede wahyuna. Segede sakumaha si wahyuna urang mana tah wahyu? Hayo lalaga bae kege cenah indit sorangan. Ulah-ulah ngaku wahyu ngaku karomah bae ge kula masuk resep. Jelema ngaku karomah, sia ku ditanggap gitu. Kos kumaha ieu karomah. Ayo coba kege nya ngaleos sorangan. Ulah sok sambaraga segala ngaku diwahyuan segala naon tuh masyaallah. Cenah teu teureuk dikadek. Batu ge teu teureuk dikadek. Cenah bisa hiber manuk ge bisa hiber. Cenah ieu mah bisa dicai ge leumpang lauk ambalaya dicai. Ih cenah ieu mah bisa nyilples teu kadele kuntilanak ge nyilples. Ulah sahe lain kitu atuh dibere wahyu batu. Dibere wahyu mah dibere kebenaran berupa syariat. Eusina di jero bakal mengarah ka hakikat. Geus moal aya bae geus pokona mah. Sabada Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam moal aya au kadzaba rasulan tawa ngabohongkeun ka rasul teu percaya bahwa Kangjeng Nabi Adam Nabi teu percaya bahwa Kangjeng Nabi Nuh Rasul Nabi teu percaya bahwa Kangjeng Nabi Idris Nabi teu percaya bahwa Kangjeng Nabi Isa teh seorang nabi seorang rasul teu percaya Kangjeng Nabi urang teh nabi geus tah mah murtad geus antak Nasoro Nasrani Yahudi murtad lain murtad kafir awasabahu atawa nyarekanan ka nabi model kamari Denmark model orang Belanda nyarekanan ka Kangjeng Nabi eta kafir istaqafa bihi atawa ngenteng-ngenteng Nabi nganggap hina ka Kangjeng Nabi atawa kangaran Kangjeng Nabi ngaran Kangjeng Nabi teh Muhammad ngaran Kangjeng Nabi teh Ahmad ngaran Kangjeng Nabi teh Yasin ngaran Kangjeng Nabi teh Toha ngaran Kangjeng dina Quran nambalaya ngaran Kangjeng Nabi. Nah, kuari dihinakeun ngaran Kangjeng Nabi. Mendak mun aya ngaran Muhammad, kemudian ku urang dikieu-kieu, terus urang dibalangkeun ka sampah ta ka comberan. Maksud ngahinakeun itu murtad. Nya eta, masyaallah. Awistakhaffa bismillah atawa nganggap enteng nganggap hina ngahina-hina ka ngaran Allah geus bogoh tah ngaran Allah dihina ku urang Asmaul Husna
Wallahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahimul malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul muttaqin terus sabarul mutakabbir ta eta ngaran Allah Asmaul Husna. Talar ku urang Asmaul Husna. Abengke di jero kuburan pinu ngara di jero kuburan cacaang Asmaul Husna. Ulah ditulis ditabengkeun bae dibaca tilog ditarar henteu. Nganderes tage daripada nabengkeun artis mah di imah urang atuh Asmaul Husna nganu bagus we ditalar sebab ieu kabeh nu aya di alam dunya moal kaluar ti Asmaul Husna mentak walillahil asmaul husna fad'u hatok sebut doa gitu non celuk ku urang Asmaul Husna kabeh moal kaluar ti Asmaul Husna kabeh mun ku urang ditataan hiji-hiji da eueuh nu kaluar ti Asmaul Husna geus lamun eueuh nu kaluar ti Asmaul Husna atuh Allah kabeh mengarah tuh ke jero mentak wali Allah teh neule gunung nu kadeuleu Allah neule langit nu kadeuleu Allah neule tangkal nu kadeuleu Allah neule laut nu kadeuleu Allah neule segala rupa nu kadeuleu sebab naon sebab ieu kabeh teh moal kaluar ti Asmaul Husna. Lamun geus ngaji kos kitu bakal resep kena poho dahar poho nginum sakali daharna gembul sakali nginumna loba ngan ulah waka kikituanan hayuh bae heula ngaji syariat ke lamun geus mantep karak mengarah ka dinya engkena bakal poho ka pamajikan poho ka anak poho ka perusahaan poho ka sagala rupa sebab ieu kabeh Asmaul Husna mantak aya bahasana beat sumpah setia dek ninggalkeun dunia urang cicing di dunia tapi ninggalkeun dunia nembus dek ka Allah make jalan pintas hayang usul ilallah tataan hiji-hiji tek lamun urang naik bisa cerdas jaheuh horeng Allah kabeh tuh nu mantak bahasana ge ma fi jubati ilallah nanaon di jero jubah kulama iwalti Allah ke kadituna keur deuleunan deuleu Allah ke mun keur nyekel nyekel Allah deurus teh kitu mun keur ngampak ngampak Allah berabe kan tentu urang make bahaya ngaji ka dia sebab Allah kan geus can usim mah ulah waka atawa ngahina-hina ngenteng-ngenteng amri kana parentah Allah atawa kana janji Allah atawa ka ancaman Allah murtad takos gitu teu percaya kana perintah Allah aing mah teu percaya ka salat teh wajib lah salat teh hirup ieu nu penting mah geus bener murtad takos gitu salat teh jangan salat gitu balal bener lah geus teu kudu salat ngenteng-ngenteng kana parentah Allah nganggap manfaatna eta salat berarti teu dianggap punyana perintah Allah murtad masyaallah lain saeutik teh ngomong gitu sih ada urang ge osok ngomong ngabatu padahal mah cenah jakula salat bae puasa terus tapi teu sugih-sugih sia teh daun hubunganna salat jeung sugih atuh eta teh kos kitu gen lah cenah kula mah geus mal ngalaksanakeun parentah Allah lah cek eta teu percaya ya kieu-kieu keneh bae eta murtad kudu maca 2 kalimat syahadat atawa teu percaya ka janji Allah teh surga teu percaya ka surga atuh geus murtad teu percaya kana ancaman Allah di mana urang maksiat ka Allah bakal neraka teu percaya aing mah aya neraka murtad ya mah teu percaya ka aya sampai kiamat ya tiba heula kiamat beta kiai ngomong ya can orang terjadi teh kiamat bohong sama kiamat murtad geus kudu aja 2 kalimat syahadat ya Allah
au jahada ayatan minal Quran atawa angas kepercaya saya betina Quran mujma ala subut ya anu geus mujba ijma kana tetepna atawa nambahan zada fi ayatan nambahan saayat nekadkeun bahwa eta tambahan teh Quran atau ngurangan ayat geus eta ge sarua murtad masyaallah. Mun baheula Imam Ibnu Hambal Ahmad bin Hambal di kitu naon ngaranna panggil ku raja dipanggil ku raja teh titah nganyatakeun bahwa Quran teh makhluk bahwa Quran teh anyar tetep Imam Ahmad bin Hambal nganyatakeun Al-Qur'anu gede wow seret Imam Hambal diseret di penjara disiksa titah nyebutkeun Quran teh hadis atau makhluk tetep henteu kajian teuing pae giliran Imam Syafi'i pas Imam Syafi'i dipanggil ku raja Syafi'i hadiran kiai-kiai saat eta di Baghdad ditanya wahai Syafi'i kumaha pertekadan anjeun ieu Quran teh makhluk anyar apakah qadim lamun maneh nganyatakeun Quran teh qadim siksa lamun maneh nganyatakeun ieu Al-Qur'an teh hadis salamet mun maneh nganyatakeun Quran adalah makhluk salamet tapi lamun nganyatakeun Quran qadim penjara. Wah Imam Syafi'i Imam Syafi'i menunjuk doang kieu Tuan ulah bingung-bingung ih eta mah makhluk ieu mah makhluk jangan bari nunjuk kieu salamet kiai gempar kabeh sa Baghdad. Wah Syafi'i bahaya kuari anu ku urang diimamkeun nu ku urang dimazhabkeun anu ku urang dituturkeun ternyata ngamakhlukeun Quran beres balik Imam Syafi'i bulag kiai daratang kabeh. Wah demo mah ieu kiai nganyatakeun makhluk kana Quran saha nu ngamakhlukeun Quran cek Imam Syafi'i ai tadi pan kula manunjuk ieu mah cek Imam Syafi'i makhluk ieu mah tah makhluk anyar cek dana anyar maksudnya atuh curug jeung raja anyar kabeh jago Imam Syafi'i tapi tetep bae kapan aya nu hasu setelah rapat besar-besaran di kediaman Imam Syafi'i oh ternyata ngalojokeun raja atuh aya kieu mah lapor si kiai anu deukeut ka pamarentah tiba lagi kitu bae boro-boro di zaman kuari zaman Imam Syafi'i kos kitu atuh korok komo kuari biasa tah mah atuh biasa kiai anu hayang weh kieu mana aya belah mana teh geus mali bejakeun nah ieu belah pokokna tah panggil Imam Syafi'i hadiran deui ribuan kiai masyarakat tokoh tenang bae Imam Syafi'i coba jelaskan cak raja lain Quran baik nu ngaran Zabur Injil Taurat Quran eta hadis makhluk hadis apakah qadim Syafi'i cek Imam Syafi'i eta mah kieu tuan raja ya nunjuk deui bae Quran tuh dikieu-kieu kudu apa Taurat dikieu-kieu Zabur Injil nah ieu nu opat eta makhluk ceknya teh saat biasa Imam Syafi'i mah atuh kiai sareri teh bener tuh tinggal raja bae wah ieu bagus sakeuna berarti teh kan salamet Imam Syafi'i mah mentek emang Imam Syafi'i itu guyon-guyonnya biasa guyon teh biasa kanjeng Nabi ge guyon
ini kapan minta didoakeun ka Kangjeng Nabi teh geus jelas Tuhan kula mah hayang naon tuh nih kula malah hayang ka surga di surga mah ini ceurik pan ini ngahing-hing bae kadengen ku Siti Aisyah Siti Aisyah geri basak kunaon Aisyah mana ceurik atuh pan itu nini teu ka surga atuh kula ge pan calon nini berarti kula merasa Kangjeng Nabi seuri bae Aisyah di surga mah moal aya nini boro-boro di surga di dunia ge teu betah jeung nini mah jadi maksudnya atuh ka surga nini ge ngan ke diganti jadi parawan deui oh kitu tuh atuh aki-aki ge di surga mah eta kan ngaranna lalagaan tuh kan emang geng-gengna teh lalagaan ulah sok haju wow maninggeus urang teu bisa usik hirup teh teu bisa usik pohara jasa jadi teu bisa naon kitu ngaranna teu bisa naon cerah teu aya pencerahan otak teh kira kararieu hudang teh hudangnya pergel tunduk biasa kurang teu ngadengikeun eta teh guyonan tiga sehingga mun ditanya tadi ngaji naon wallahu a'lam aing mah asa di mana mah tah ngaji cek nya teh asa di alam mana meureun emang gua kerek aing tiba lagi kan aya guyon kan ulah diseja-seja namun diseja-seja celaka atuh geus pembawaan cara Gus Dur pembawaan di mana bae atuh nya guyon bae kajian kuku mah guyon bae masyaallah emang pembawaan mah teh Kangjeng Nabi ge atuh guyon sanggeus Kangjeng Nabi aya nu balap lompat teh Kangjeng Nabi nu menang bakal dibere anak onta taikeun ka anak onta geus menang si eta Tuhan barang dibere ku Kangjeng Nabi gitu onta gede jasa Tuhan jangan sok ngaheureukeun ka abdi ngalalaga abdi cek eta teh ngalalaga naon cenah nek dibere anak onta aju ieu gede amat atuh ieu anak onta emang ieu anak anak onta kan geus gede ieu atuh jalain anak sapi nya atuh eta ngaranna lalagaan mah eta kitu ngaranna jet hebat Kangjeng Nabi mentek ngahijieun Kangjeng Nabi waktu naon kitu ngaranna perang waktu ngaji waktu lalagaan Kangjeng Nabi jeung Siti Aisyah emang teu lalagaan Kangjeng Nabi kumaha lalagaan anak cak Kangjeng Nabi Aisyah yuk urang balap lompat hayu balap lompat Kangjeng Nabi jeung Siti Aisyah balap lompat pan indah eta ngaranna urang mah jeung pamajikan teh tegang biasa pamajikan ka urang tegang ka nyana tararegang jasa teu bagus teh rumah tangga kitu atuh ayana bae wae ditoel-toel atuh ku urang wae dilangketek atuh wae di kitu-kitu atuh nah di luar teh naon tak kitu ajar eta nya nama kitu teh lain tuh kan Kangjeng Nabi teh balap lompat jeung Siti Aisyah aju saha nu menang meretan sakali Kangjeng Nabi nu menang sakali deui Siti Aisyah nu menang ngaranna kan lalagaan manya balap lompat jeung awewe kudu sa Siti Aisyah nu menang mal aya satu kelak menang Kangjeng Nabi Siti Aisyah ngos-ngosan heueuh kula eleh isuk balap lompat teh Siti Aisyah nu menang kula menang cek Siti Aisyah kuna teh ngabungakeun atuh geus pajar heueuh bae ku Siti Aisyah menangnya na eta ngaranna lalagaan menang saminggu tuan ngalalaga kula balap lompat menang atuh lamun teu menang ulah kitu cek teh ieu piala rek dibikeun ka mana eta ngaranna lalagan teu tegang kan hirup masyaallah kari eueuh nu tegang tuh Kangjeng Nabi datang ka imah Siti Aisyah marah biasa kan dicandung mah kan marah bae aya marah dicandung mah tuh boro-boro kuari baheula ge aya bae marah aya marah sarua sebab naon giliran Siti Aisyah angel kemana ya Kangjeng Nabi ceknya angel amat giliran di dieu angel cekna teh bener rada telat Kangjeng Nabi datang kadinya rada telat piring aya kormaan di dinya piring dikitukeun kana rot naon karang-karang peupeut
piring korma ambalaya kumaha cek Kangjeng Nabi ambo sono ngagebrah cek Kangjeng Nabi kira kan sono ngagebrah Siti Aisyah kan kaget sono wah kahuruan asana imah ya kan gitu datang deh kalinya mana tuan sono tadi dada cek gini Siti Aisyah seuri bae eta di dada sono eta ngaranna eta kakarak merem piring doang cek gini Siti Aisyah seuri pan horeng sono teh sono ieu sene hate sene kolbu ngagebur geus lamun sene hate ngagebur bisa piring nu pepes bisa sendal nu leungit bisa ieu kana pipi leungeun eta sene ngaranna nu kos kitu tuh tan bisaan Kangjeng Nabi mah seuri bae piring ambalaya terus korma atau ambala piring pepes ambo teh sene ngagedur cek Kangjeng Nabi teu kaget tetep pamajikan besi kahuruan kan mana tuan sana tadi dada kartikan ku Siti Aisyah teta ngaranna lalagaan geus kitu Masya Allah pembawaan masing-masing nu kos kitu mangan mun dijieun-jieun haram mun dijieun-jieun haram ta cara Kang cara Imam Syafi'i cek Imam Syafi'i Zabur dikieu-kieu ku nya kabeh jelema naleukeun Taurat, Injil, Quran, nah ieu nu opat makhluk cakna. Bari kieu nya. Ieu nu opat makhluk. Atuh cak raja makhluk deui bener geus salamat maneh geus. Tinggal kiai be bener sampai bener. Ieu nu opat makhluk cakna. Make otak Masya Allah. Nges kiai daratang deui maksud tuan Imam Syafi'i naon dia nu opat atuh curug opat makhluk ieu mah tah opat itu mah kodim cek nanti kos kitu jeung jelema pinter mah tuh sen mah hati-hati jeung ahli Allah jeung ahli hakikat jeung ahli thariqah kadang lain kulit lain eusi Gus Dur lalampahan ke gereja. Jiat wali Allah loba nu lampahan ke gereja. Ai can bisa ulah heulanan, jang nyana bae. Jang nyana bae heulanan. Loba kene nu lalampahan ke gereja kede anteupeun heula. Heulanan ke urang bakal kapanggih. Motifna kumaha ke gereja engke. Mentak ulah ngabesan ngajina. Ieu pelebah ridah mah ieu. Nah, lantaran ieu kapisah ku ngabesan rugi nu manta Quran mah alhamdulillah ditasehna ge pohara jasa besi leuwih alif besi kurang alif di samping eta besi aya cetakan nu kamari cetakan Dahlan Bandung teh aya nu kurang sababaraha kalimah hanya nantaran alhamdulillah di Indonesia loba nu hafizul Quran talar Quran ambalaya Masya Allah geus poharaja tinggal ningkatkeun eusina doang nu katalar Quran lain lalagaan tuh datangkan nu katalar Quran teh di borgol nu katalar Quran di penjara teh saeutik di luhur anu di penjara talar Quran jeung teu ngaku salah geus kos kitu bae di negara urang. Awistakhafa bi sunnatin latawang enteng-enteng kana sunnah Rasul. Nyenteng-enteng kana sunnah Rasul teh murtad kama lau gila lahu. Andai kata aya nu ngomong kieu ye. Dengekeun nya kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza akala laika asabi'ahu thalathah kayan Kangjeng Nabi di mana barang dahar nya nama make tilu doang tuh tilu sanggeusna tilu ieu tas daharna dilamotan kitulah kaayaan barang dahar Kangjeng Nabi tilu nya nomor nu digunakeun teh nah kemudian mantas digunakeun dilamotan nah iyalah sunah Rasul cek urang teh sebab Kangjeng Rasul kitu hebat ngomongnya laisa biadabin laisa ada biadab kos itu mah lain adab ceknya emang kunaon atuh hiji
Ih ngadahar korma lain sangu. Lamun nya ngadahar sangu nggak moal ku tilu. Geus mah lain adab sama situasi bae eta mah kos kitu mah. Murtad eta kos kitu. Sing ada sunah Nabi. Ulah sok make dihela-hela. Teu mah ngadahar pan korma, di urang mah pan sangu. Teu lain adab teh mah. Lantaran atuh kapan lamun tilu bae sangu kieu moal bisa teh mah. Geus lain adab teh mah, teu percaya urang mah eta kos kitu adab teh mah situasi bae. Murtad. Lain saya tidak ngomong gitu. Sing ada ulah keguyon. Endek 5 mah 5 bae ngan ulah ngaleungitkeun sunah Rasul. Siapa nonton nuturkeun sunah? Can bisa cek yana. Molos bae ka dieu tah. Teu murtad teh mah kos itu menyadar ngaranna nyadar. Teu bisa nurutan Kangjeng Nabi can bisa hese jasa lah. Geus lah mudah-mudahan dihampura bae tuh. Mantap. Baheula mah daharna teh dahar sanguna anu liket. Jadi bisa dikitu-kitu sanguna teh tuh kan. Geunah. Urang lamun parena ulah tongsan teh eta bahaya teh tongsan. Beuh budak kore mah teh nyawa ka tongsan. Asal geus dibere tongsan mah sangheuk daharna kita. Teu bisa diemple-emple tongsan mah muruh pul bae. Bear. Nah, lamun geus pare bulu mantep jasa. Bagolok mun ku ari mangeunah-eunah. Geus tah nikmat. Tilu bisa sanggo ge diemple-emple tilu tuh. Nu mantep ku ari aya di pamarentah teh naon ngaranna? Bulog. Eta pemerintah zalim. Sebab teu bisa make tilu kan? Ya, ieu pamarentah jahanam ye. Nah, urang aing dek tilu ge ku sabab bulog teu bisa. Wah, raja blon ye raja ye. Geus cukup cak raja panggil kunaon sia ngeblon-blon aing dahar teu bisa nuturkeun Kangjeng Rasul gara-gara sia mere bulog ka aing coba ge hese jasa tuh hese aing rakyat dibere bulog aing sia geunah bae endeuh ge aing geunah sia teu geunah bah ieu mah beuki di penjara bae budak ya Allah ya Rabbi. Awas ya dek, ulah ngenteng-ngenteng karena sunah Kangjeng. Mantap kula pernah didebat satu ketika, kula muludan mau diceritakan di tempat di daerah urang kene, daerah urang muludan. Kula nyaritakeun nyiwak. Terus tidak muludan teh nyaritakeun sunah nyiwak, terus poe Jumat teh make jubah putih sakumaha dina riyad be gitu. Eta tah pernah muludan. Dok, aya seorang kiai anu sok di istana zaman Pak Harto kembali lalakon nyana nyaritakeun teu sunah cek nyana make siwak kieu cukup sekarang kita ganti oleh menpol cek nyana pakai odol menpol udah itu kan untuk membersihkan gigi pada dasarnya cek nyana teh lebih bersih menpol daripada siwak aingna aya kene di dinya geura turun sia ku moal balik aing kajian kumaha ge ja ulah sambatkan nya dah moal mulai guys ngaji di mana sih aku aing aya ditungguan ku kula beneran ieu mah aya meureun ku ari masyarakat nu pernah nyahok ka kula kos kitu teh daerah belah ditulah pokona terus nyaritakeun jubah enggak usah ini Indonesia enggak usah pakai jubah itu adalah Arab sekarang di Indonesia pakai batik lah pakai safari lah enggak usah Arab-Araban kita bukan orang Arab 2 poin gua aing gara turun sia kula geus panas jasa kula ieu. Keur ngora geus kebal tau keur ngora kali henteu. Turun nyana ku kula disambut, langsung sasalaman, langsung dipeluk ku kula. Sini, duduknya sini. Sini nyana geus lain deui. Geus lain deui sini. Pak Kiai ngaji di mana? Langsung ku kula ditanya, di forum harita. Nu ditahdarkeun nanti dulu, dahar-dahar ya. Tanya kula ngaji di mana muruan terus dalilnya apa terus ada untuk dalil-dalil wah muringis-muringisnya lah sambarangan murtad sia kula digitukeun nana marah enak aja ngemurtadin saya lu murtad gitukeun nana atuh kula ge make hizib kituna boh hampir ngejengkangnya na Mentah hampura, Rita kan mentah hampura, masya Allah, mentah hampura awas ya kuai, dia telus ya kuai. Saya mau belajar bener banget, untuk.
pernah terjadi tak Kiai teu daek-daek deui nya asal aya kula bembung ngomong ai jeung Ki Ucin ceuk bong ya kena asal nya diondang ka dieu aya Ki Ucin teu henteu kajeun mun aya Ki Ucin bong cek kena ini tapi satu ketika nya datanglah ka imah diajak ku Kiai Sejen minta hampura alhamdulillah aya ilmuan mah gampang bae jadinya ge ngaragap salah tama egona doang alhamdulillah geus jadi nyana menyadari kuari bener ieu siwak teh sunah kang laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli syai satu ketika dia kang inda kulli salat ya tuh kumaha tama hadis masyaallah kukula dijelaskeun diirad ku nyana aingna aya keneh moal balik aing mah datang ka subuh tungguan ku aing sia ai keur ngora mah gitu kuari teu ayo atawa kieu gallim azbarak fa innahu sunnatun tah kuku potongan tah sunah nabi tah gallim azbarak sunah nabi tah potongan kuku pae kemis motongan kuku teh poe kemis poe Jumat eta motongan kuku mimitina ku Imam Ghazali di bejaan curug katuhu heula curug katuhu ka dieu jari bugang terus jari manis kemudian cinggir keuri ka cinggir kenca gade tak eureun di jempol katuhu kitu dititana lamun kos kitu engke milik dareukeut milik dareukeut bener sampai sugih teh tina ngeuretan ge hiji poe kemis nomor gadot cara ngeuretan kos kitu eta mawaan kana sugih paingan aing dagang rugi bae atuh ngeuretan kuku ge sadaek jeung nyana sadaek saya teh moal beres pas salasa ngeuretan kuku rugi sia dagang karungna ka jeung kuku mah ge moal untung pas salasa mau usah pake ngeuretan kuku sial pae kemis pae Jumat mun pae kemis sapoe mun pae Jumat isuk-isuk geus kuku kemudian kumis janggot rapihan kitulah sunnah Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cek Kangjeng Nabi gallim azbarak fa innahu sunnatun cek aya jelema ngomong tuh tetegan kuku sunah Nabi tah kumaha ngomong la aful wa in kana sunatan moal aing mah moal dikeretan sanajan sunah moal aing moal ngeretan kuku murtad berarti istihzanya na eta maksudna ngalelemekeun ngahinakeun kana sunah Kangjeng moal mah moal bae ulah ngomong-ngomong kieu moal aing moal ngeretan sanajan eta sunah moal ulah ngomong kos kitu moal wakalan lah geus cukup henteu murtad kos kitu kunaon emang moal wakalan henteu moal bae moal wakalan henteu naon lain gerak-gerakan itu sunah kajenting ilanan moal we heula henteu masalah ima engke ieu na paranti naon ngaranna capitanana kurang bagus sok nyeri moal waka atau moal waka we heula serem kos maung lah ima kajen henteu teh mah kos kitu mah mun aya kiai sok paranjang teh kukuna teh kiai bae panjang kuku da barang ditanya kiai kok panjang kuku kieu cenah kiai batur mah nernak ayam kula mah nernak setan di dieu tadei kiai blon ieu ngomong kos kitu teh sembarangan moal kula mah la afulu ingkana sunatan moal motongan kula mah sanajan emang eta sunah moal kajeun kuku bage masyaallah karim eta murtad iyalah ngabohongkeun ka rasul ngabohongkeun ka nabi nyarekanan nabi ngenteng-ngenteng nabi ngahinakeun ka ngaran nabi ngaran Allah perintah nabi janji Allah janji nabi ancaman Allah ancaman nabi atawa teu percaya ka saayat betina Al-Qur'an anu geus bujma ala subutiha atawa nambahan saayat atawa sahuruf atau ngurangan atau ngenteng-ngenteng sunah nabi teu nganggap ka sunah nabi ngalecehkeun ka sunah nabi ieu murtad naudzubillah min zalik wa min zalik masih loba keneh kelalaunan abeh tenget supaya urang bisa merubah ucap urang abeh urang selalu dilindungi ku Gusti Allah Subhanahu
wa ta'ala wallahu a'lam.